Aya naon, Je? Iya, abdi teh bade minta tulung. Sok, mangga. Di bumi abdi teh akhir-akhir ayeuna meuni asa panas pisan karasana teh. Ngan bayang yang we kitu teu cara sasarina. Ari abdi mah curigana teh aya makhluk ngaganggu di ieu mah. Man hayo we nuding teh ka aing. Tah, bade nyukeun bantosan we ayeuna mah. Sangkan eta makhluk ingkah ti bumi. Ce, arina naon teh ulah wara disangkut pautkeun jeung jurig. Heueuh ngan hayo we nyolokun aing. Beda eta ieu mah panasna oge, meuni asa nyengkep pisan. Nya ngartos abi ge. Yeh, Ce. Sakirana euceung ngarasa bayung yang mah daripada ayeuna kedah mikir kanu sanes-sanesnya, kanu teu acan puguh. Mending entos we nganggo ieu tah. Kipas naon eta? Arasi General Despen 8 inci. Oh, benernya. Kudu make ieu ngarah teh hareudang mah. Nya atuh. Ih, nah bau durukan. Bawa aya nu kaduruk. Wah, sigana ieu mah jurig keur ngadurukan. Ongkosana ulah sok nuding ka jurig. Ah, da lain nuding abi mah. Tuh tempo. Aya naon deui, Ce? Ieu teh, abdi teh tos capek. Hirup teh kieu jeung kieu we ti bareto. Meuni asa hayang ngasaan beunghar cara batur. Komo boga tetangga unggal poe ngan pamer we ka abdi teh. Teras, Tah ayeuna mah bade nyukeun bantosan we. Sangkan abdi tiasa beunghar. hayang beunghar mah gawe, lain kadukun. Pan ari abdi beunghar mah tetangga nu sok pamer ge pasti teh panas nempo abdi. Ari hoyong beunghar mah abi teu tiasa ngabantosan, Ce. Tapi lamun ece milarian nu hayang tere panas mah make gaskom we, Ce. Naon gaskom teh? Gaskom, kompor gas kaca 2 tungku, spesial burner double 9 jet. Wah, nya halus. Kompor di Mark diganti make gaskom. Nya atuh. Sok ganti ku gaskom. Arek. Lamun make gaskom mah pasti da tetangga abdi ge saririk. Panas ketek kabari taun. Man hayo, naon teh mah panas tetangga. Terus kumaha atuh? Abdi hayang beunghar bantuan atuh. Duh, Ce. Ari kudu ngabeungharkeun jelema mah abi teu bisa. Ongko dukun mah sarba bisa. Lamun bisa mah, Ce. Sameme ngabeungharkeun batur ge pasti abdi heula. Waduk atuh ari kitu mah.